si utamanya kita ngajagaan para bagal rese sempak-sempak manehna tah olahraga. Tem, kemana saya tak itu? Ih, Mak, di mana, Mak? Atas di pasar dia main. Ih, molor bayo tengah jagaan para abah. Ih, Mak, dan dihudangkeun aing, Mak, jangan ngilu. Aing lo baru dibeli, Mak, aing cepak aing sebalolong, Mak, ih kadele karet. Alah, satu untuk ngecan rajit mah, enggak sudah kaganti segala macam. Ini pu aing tah, terus beli bedak aing. Bedak aing ge. Gitulah, Mama, bedak bejeng bedak, anak mati dipaelukeun. Rajit lo saya tak sempak ge. Masih gandeng. Ih, sarga para lanas aing. Masih. Ini para lanas kieu. Aing cara rate. Ih. Tah, dia aing beli aja tah. Mak, belum nanti meloba di kebun ge. Atau kebon ge, ari keur eueuhan apa temenang di alam pucuk mama. Coba duit mah jeung beli sempak aing, Mak. Wah. Tiung aing ge garoreng tuh aing beli tiung. Mama ieu mah tiung second meureun. Tah nu penting mah tiung murah iya dia kan 10.000 menang 3. Sekalian mah sempak aing mah loba meureun 10.000 tilu mah. Alah, pakai mah 20.000-an. Tah aing beli bedak aing ini beak. Adalah body segala bedak. Masa ngiti, Mak? Wah dipake. Cuma kena aing uli kasih mamai bau, mah minta setik. Ih, Alas kau yang menalengitan dia. Harga mak ada omean. Segala naon di omean, laki mah temenang. Mesti mendapat tenan minta anak. Anak masak. Mesti ada mabur ulin kan tuh lah. Iya, aing manja aya di imah mah. Bisa sih. Tebuka duit. aing. Tah, baru cocok modal dia. Terus kita ulin baik. Anak masak orang musingkeun dasar. Mai, urang kan teh wisudaan. Dia make upna teu kasaha Mai. Nek kasalon apa ndek dang sorangan. Teu nyaho, aing lamun ka salon teu boga duit. Lamun make up sorangan, Jawa aing teu boga bedak. Atuh kan dia boga kabogo. Atuh minta dikbe kasih UTM jeung ka salon. Ya si UTM henteu make up ieu wisudaan ge, cuman ukur make jas. Oh iya nya. Mendingan atuh ayo antar aing kasih UTM. Neon UTM. Yuk. Woi Pin, dia jeung wisudaan geus boga jas encan. Aing mencan dia mah aing ditanya ku aing, malah seserian bae dia mah. Aing mah aya urut bapak yang kawin. Dia ge aya meureun urut bapak dia kawin. Perang sama eueuh dia aing geus warolong teh dia kelekna dia di isi nama aing. Idi, waktu ge garaga jas mah. Namanya aing bolong idi. Penting dia asal make bae. Atuh kira-kira bae Pin dia make jas bolong, baturna wisudaan gararaga. Terus sok diberenan teh anu sok bobonekaan terus naon arananya? Buket ku ayang nanya. Terus urang sanu mere nya. Heh, atuh dikaput dia. Pan urang mah jelema susah ulah sakayang nyewa-nyewa. Atuh haja-haja Pin, atuh aing eukeur kitu mah ngabelaan meuni nyewa aing. Jadi hayang mewah atuh dia mah. Manya bedasar mah urang jelema teu boga. Emang teu boga, geus da loba gaya nya hayang dibawakeun buket segala macem ku ayang. Emang da boga ayang. Atuh boga Pin dia mah. Tah deuleu tah eta nu nonton ayang-ayang kabeh. Berarti lawan nini anu nonton berarti teh ayang dia. Atuh geus teuing ayang aing. Yang penting mah nini-ninina sering nonton. Wih, jadi budak JK itu. Kenal naonnya? Yang lah. Aing mah pusing ini dia geus kieu kumaha aing dengan bajunya. Ih, bejancing urut bapak dia bae. Woi, JK, kenal naon ya? Eta dia babalaguan. JK be dia mentang-mentang dia boga kabogo burung. Bae dia disumpahkeun ku aing putus. Pan dia mah kitu yang nyumpahkeun. Dia ieu tem JK beta nu dia karatan boga kabogo engko jingtok dipake di kumba be. Atau setidaknya aing mah boga status boga kabogoh.
Ini status mah tidak menjamin dia bakal kawin, Tem. Kuari mah anu bobogohan bakal elek kuno loba duit, dia. Ih, aing mah pokona mah bisa tuh bisa kudu jadi jeung si Mamai. Idih, ya kieu Tem nya. Anu bobogohan mah belum tentu kawin, tapi anu geus boga duit mah pasti kawin. Nyaho dia bikang kuari modal kumaha? Emang model kumayong? Bikang kuari mah anu loba duit, Tem. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang, gitu, Tem. Ya ngomong kena gitu di gua mah masih sekolah kene jauh kene. Sabar teuy aing mandek minta ka Gusti Allah. Aing mandek maksa aing mah supaya aing jadi jeung si Mamai. Mah dia betem, lieur aing ngabandungan dia mah. Madon ke mana? Aing ke Suluh aing beak. Dari ke mana? Tadi mana ka imah, nanyakan Sutem. Sutem ke mana? Sudah eueuh ulin. Ari dia ngariweuhkeun aing, gua anu di pasar segala hayang meuli naon ku tah ulin deh. Ulin ke mana? Teh nyaho aing teh manggi ulin ka mana mah. Geus aing ka Suluh nya. Terus orang tanya Sutem yuk. Ya. Mama itu dong nama Sutem tuh, Mai. Hai sabar kan? Yuk. Guys, dayong, gua di pikiran baju ieu kumaha prakna bae. Tem. Naon yang? Tadi ge. Gua kabogo mah digero-gero bae lah. Nya Tem, boga kabogo mah garo-garo bae. Geus dia ulah cengir-cengir bae balagu eta dia tunggu segera sekali tuh. Ayo ceuring ada bagus ya, Yong. Balagu dia. Oh, tublas paing. Ih. Naon deh, Yang? Paling Tem eta minta buket karena dia Tem jeung pelulusan. Geus Irma dia nek budak nek balik-balik aya nek ngomong nih Sutem. Salah dia nyaho dia nek ngomong minta bedak Sutem. Geus lah. Dia nek ngomong nasi Yang. Ulah di digi Tem ngisin ka budak. Di ditu bae yuk. Ayo. Nek ngomong nasi dia, Mai. Tem, ikan aya nek pelulusan. Aya minta duit, aya ka salon. Eta bagus dia, Mai. Gede laga amat dia yang ke salon. Atuh Tem, kan dia kebogoh aing. Ulah pelit-pelit. Atau Mai, hajan bae dia yang ke salon, jam mahal meureun di salon mah. Atuh Tem, sering buruk aing teh ka salon, tapi aing belikeun bedak anu mahal. Gagayaeun, aing dibeli ke bedak segala macem, aing ge jajan harese, make bae si bedak nu indung heula. Atuh Tem, nu indung aing ge geus beak, tinggal wadahna tuh di jero. Geus lah dia trek melikeun bedak mah. Lah, lagu lama nak keluar lah, bating aing mah jadah doang. Geus ya ku aing dibelikeun. Yang bedak naon dia? Bedak badak, bedak buaya, bedak naon? Hayangna. Aing mah aing bedak mahal, tah anu sok dipake ku artis. Nyekek jasa dia mamai kan aing. Guguh aing manggal poe ge di kebon, rebut dangdeur. Bodo amat, lamun dia sayang kana aing ya aing belikeun bedak. Geus lah, nyaho aya bae dia mah. Oh nya, asbek ku aing bohong, anu mahal. Aing bae heula. Duh, lieur lang geus kieu ya. Bagus si mamai, aing bedak segala macem. Gua yang buka duit. Mana aing nyangan duit ya geus kieu. Ih, inget aing. Orangan kerisuk aing di pasar nya meuli bedak. Tapi main ayo nya deui mah nya. Meureun lah. Mak. Kamu main eueuh bener. Nah, ieu meureun ye. Ieu dong nama ye. Sing kita ge bedak. Mahal ieu dong na bedak tuh. Mak, Mana? di mama dahar. Dahar masak gencan aing. Ente dahar kadik minum doang. Oh, dia. Aing ondangan ieu pohon masak encan. Ondangan heula kitu nya, seubeukkeun heula dina hajatan. Ari bedakna ka mana ieu? Ari make up lain aya bedakna eueuh. Si hutan tadi mantas naonnya? Dahar segala nginum segala macam. Saya tanya nyahuan henteu bedak aing. Coba nanya si hutan heula. Ari kondangan hala rese. Kita ka mana di dalam? Ya
Ya iya kan si Utem hendak mere bedak aing jadi kue ini beda kue. Tapi ngomong-ngomong tangkorak si Utem kemana sih kebal amat? Menang tuh Tem bedak dah. Wah, tuh menang layang mahal dia mau bedak lagi. Yo, delek udah delek. Tatem aing geus nyiapkeun kue jeung dia. Wih, jeung aing teh mah. Perhatian jasa dia ka aing mah. Iya bedak nanu aing hayang. Iya dia boga duit, ngomong dia tuh boga duit. Hayalah aing nyisikeun sautik-sautik mah. Utem. Iya. Ih, Mak, naon? Manggi bedak aing teh dia. Mana aja tuh bedak aing. Ih, teu nyaho mak, jeung mamai mah menang mere si Utem. Coba nempo. Oh, iya bedak aing. Dia Utem. Hang bedak Emang dia geus boga baju kabaya can jeung wisudaan. Aing aya baju mah. Wih, itu kunaon sih Utem? Dari mana? Haliwu. Nun, deuk disamperkeun dah. Cuman sampeurkeun. Yuk, tong. Anda eta. Ih, Mak, sana yang dibedakan, Mak. Alah, dia tadi yang bedak. Nah. Ya, sabedak tah. Loba sabedak dia. Tah, dia yang sabedak mah hakan dulu sabedak. Geus aing mabur dia. Mah boga aing, Mak. Dep, cara bulan. Cari bulan. Lucu mah. Iya ganteng. Dia yang malah nyusirkeun aing, kudu aing demi dia yo. Action. Tariknya sininya. Action. Kayak itu yung mama budak yung bedak. Action. Atuh dia minta bae kela. Siri goblok siri sih Dari kumaha? Action. Pin hoy. Atuh dikaput dia, aja orang apa jelema. Ya gitu be. Action. Emang teboga. Ya, Dia hirup mau masuk lomba gaya. ulah gagayaan. Action. Emang teboga, geus dia losok lalaga. JK beta anu dia nya teh dipake-pake nya dikumbah-kumbah. Nu loba duit nya. Tem. Abang sayang. Action. Mana? Aing jangan sulu. Lu aing bea. Waduh, nu ka mana? Aing dek ngersul. Action. Anon dia yang? Yang ke salon. Action. Atuh Tem. Mindung heula. Ambek biasaan. Si aing bohong. Teu Kumaha teh? La. Action. Dong ngolong bae. Action. Satu. Action. Cuma dia apa itu yuk? Action. Mah boga aing, Mak. Action. Nanya sarikeun aing. Tem, ganteng dia Tem. Action. Terus ini. Action. 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 Ya dia. Ini bedak dia jam. Kasih, sorry. Action.